aku mata. Asal ditampo baik kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kopi hidung kopi coklat. Bung bulanangan aing bung bulanangan siap bang toongkeun eta kahirupan Haji Asep Suhendar. Istrina saha? Busaras. Putrana? Abi. Naon kitu Muhammad? Aing keur nyareat Muhammad deui. Cicing. Kit. Eta pangtoongkeun kitu maksudna. Dina Haji Asep teh eta ai jelemana mah bager nama Bu. Bager nama eta. Sok marean milik bae ka batur. Alhamdulillah. Ngangkatan batur bae jelemana mah eta. Ngangkatan bae ngan aya hiji eta kendalana. Rada burung saeutik. Rada iki saeutik. Rada silang gitu. Rada silang. Soalnya eta Pak Haji Asep eta bila mana lamun aya jelema anu ceramah dibere helm. Contohna kamari di Bandung anu ceramah hiji kiainya, hiji ustad. Batur keur ceramah ngeunah-ngeunah ngadon dibere helm. Atuh batur teu fokus kana ceramahna, fokus kana helm ditutup. Burungnya jelemana eta masa gitu. Beda burungnya. Burung. Tapi tadi teh manehna eta ngaranna Pak Haji Asep Suhendar. Masihan milik rezeki bae ka batur, merean jalan rezeki ka batur, ngangkat derajat batur, ngaramekeun batur. Gitu. Eta milikna makana jelema bager mah moal eureun-eureun 7 turunan 7 tanjakan Bu, kunaon? Micen sakian bakal kagantian ku Gusti Allah. Ai ku ikhlas nama. Lamun bila mana eta jelema masihan ka urang boga kahayangna eta moal. Kupeda boga kahayang ieu. Boga kahayang. Ai manehna mah insyaallah ikhlas ridho. Teu boga pamenta, teu boga kahayang, ikhlas ridho dan nangtung-nangtung acan ka anjeun. Aya bos ikit. Eta bos iki eta sarua jeung bager Bu. Ai hamba Allah. Sok marean milik ka batur. Biasana manehna lamun sekali muncul eta sok ngirim bayong. Amin. Bayong. Eta iki. Gitu. Rada burungnya saeutik eta. Oke lah. Rada burung saeutik. Jadi doakeun bae urang di dieu punya jelema bager moga-moga dipasihan kasehatan, panjang umurna, rezekina nambah ngalir, ai ku duitna mah kuloba ieu. Eta moga-moga nu dipikeun ku kumanehna nu disumbangkeun ka batur buah ka anak yatim, buah ka musholah, buah ka jalmi anu teu mampu, moga-moga eta kagantian ku milikna. Moga-moga kagantian ku Gusti Allah rezekina. Nya, doakeun sing ngalir, panjang umurna, awak sehat, sing nular rezekina ka urang, sing barokah manfaat kanu geus dipasihan ku kumanehna. Gitu. Moga-moga ieu eta efek bagongna nempel ka sorangan, nyingkir urang saeutik. Gitu. Rada burung saeutik jelema. Gitu. Jadi enggak segitu meureun keluhanna ibu saraki doang merenya. Moga-moga sing disadarkeun bae nya. Disadarkeun gitu. Bibir ngajebeu kitu ku efek. Nya. Ieu Abah endok lain masalah ku teu sono, lain masalah embung lila-lila. Pada main Pak, Bu, sedekahnya. Sedekah mau mana? Kotak. Kotak KTP sih namanya. Mau diketok teh. Kan orang eta. Jangan satu ya. Aiku. Loh, ini mau. Bu, sedekahnya Bu. Ya. Iya Abah lain ku teu sono. Nya. Maksudna Abah lain ku teu sono. Hampura dina waktuna bisi ngaganggu.
waktu nabi si ibarat ngusik hambur aya abah datang jauh abah di Paneglang ka dia kupedah nyadarkeun salaki gitunya moga-moga iya dijauhkeun siri misalnya anak hehe aing adu ditinggalkeun mis mewek mah deuleuh mama aing atuh kiai ndek pamitan adu ditinggalkeun nyina oke iya lah iya jadi sakitu bae meureun di abah mah penting ieu nya moga-moga anu omongan bener na atuh sing mangfaat ka kabehan nu goreng na atuh dipiceun gitu nya atuh manfaat na atuh dicokot aya nu teu manfaat dipiceun gitu moga-moga ieu urang sing dipasihan kesehatan kanikmatan barokah manfaat dina kahirupanana gitu. Iya pan jelema burung hadir deui ke. Atuh nyeunaan. Ai. Jelema burung jaljel nang milikan syariat naon. Lain abah lain ku teu sono ieu aya pengajian puga aya pengaosan ieu teh belah barat. Kitu loba ieu pamanggilanna loba. Aya 2000 jelema nu manggil abah, alhamdulillah gitu. Aya 2000 jelema nu manggil abah gitu. Iya. Gitu. Aya nu manggil abah gitu, lain ke teu sono. Urang atuh engke nyambung deui kitu nya. Sok aya nu sare. Ayo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Sing sare assalamualaikum.